wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Allah alam bimuradi wa idza ma lan tatkala unzilat mazaida dan turun genapa suratun surah kang tetep minal Quran saking Quran aminhum maka ikut tetep setengah saking ilmu munafiqina tegese wong kang munafik kabeh mayaqulu wong kang ngucap yaman li ashabi kedua pirang-pirang kancane man istihzaan kena ara-ara ngaguguyon ucap labadayakum matain disraka bezada tutumuhi ngayopo hadhihi kilaiki surah imanan ing iman tasdikon tegese ngabenerkeun qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala ing lafaz fa amal ladzina amanu maka ana panutai wong akeh kang padang iman kenya ladina kabeh fazadat sumakamuhi hadhihi min alladina imanan iman ditasdikihim biha kena ngabenerkan ya alladzina biha kalawan hadhihi wahum lutawiya alladzina yastabshiruna iku bararunga ya alladzina yafrahuna bihatika sebararunga ya alladzina biha kalawan hadi wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ anapun utai wong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu antiqadin tegese lemah pertekadane fazadatu makamuhi hadhihi min alladzina izan ijid gel ila rijsihim maring kaijidanane ya alladzina kufran ila kufrihim tegese ing kufur maring kufure alladzina li kufrihim biagna kufure alladzina bihaga lawan hadhi wa matulan pada marati alladzina kabeh wa hum kafirun ya alladzina iku kang kafir kabeh iku kang kafir kabeh nuluikeun karakter munafikin jelema munafik teh kamari di hareup mah sumuhun-sumuhunan tapi di tukang mah meureupa di hareupeun siga pisan anu luluh di hareupeun mepohara disatukan majusunya nunyin ekses mata molotot tapi lempang mundur keuyeub karakter munafik teh keuyeub ai matana mah keluar tapi mun ditoel mundur eta keuyeub mantak di urang loba keuyeub di lembur urang keuyeub loba di negara lain loba hampir kabeh geuyeub negara batu urang mangan sakola doang ka negara batu tadina mah
bagus barang balik di negara batur jadi keyeup ieu ya jelema kuari mana anu kurang bisa dipercaya hese hayang mercayakeun jelema teh hese boh di politik maupun di ekonomi hesena lain lalagaan di politik si gawe nurek ngurusan bebeneran hayang jadi DPR teh barang geus jadi mah masyaallah hese ditanggihan jeung hese ditanya-tanya kaca mobil lagi dihideungan geus teu meunang pohara tah eta kan ngaranna keuyeub lurah gitu kan memehna mah pohara jasa bareng geus jadi lurahna ya Allah ya Rabbi bapak keuyeub hese di luhur atuh kitu bener bupati ge indung keuyeub jadi hararese bari urang deuk percaya ka saha di politik hese ekonomi siga duheuh we kerjasama kabelah dituna masyaallah kan ulah kerjasama nu gede nu leutik bae nu tadina 10 juta bener tadi mah utang hitung nama sabulan 2 bulan bener geus ngeunaheun we nanti 3 bulan bener keneh 4 bulan leb eueuh jelemana eueuh kontrakan ge teu dibayar ambalayah ku ari jelema nu kos kitu masyaallah kiai ge kiai keuyeub loba kiai ya Allah ya Rabb hese kuari neangan kiai anu tatongkol keuyeub balu urang jadi teu percaya ka kiai ge komo kiai anu geus saju cicing dimui hese percayaana di depan hese di yayasan di kiai nu biasa ge cara pasantren kieu geus sararese keamanatan duit sholawat bae kudu leungit sholawat masyaallah keamanatan duit pidyah leungit Gusti Allah teh kumaha kepercayaanna urang kuari ngaji lain teu bisa tapi bisa ngan teu dipake eta teh keuyeub nu kositu ya kiai lagi panbo pohara jasa boga showroom kiai boga showroom teu sabarasi showroom HP doang hese urang ieu anu asli jas Gusti tah munafik teh bencina luar biasa ka Kangjeng Nabi benci teh lain lalagaan keur mun bisa mah dipenggal munafik teh beheung Kangjeng Nabi ku benci-bencina aya di hareupeun masyaallah jubah dage ngangsar ka malah jualan jubah hebat atuh munafik mah tapi di satu kangeuna kurang-kurang nama Kangjeng Nabi teh ya munafik bencina pohara jasa ka Kangjeng Nabi ari mukminin mah sahabat pohara ka Kangjeng Nabi beda tah munafik bebencina pohara ka Kangjeng Nabi sahabat teh cintana pohara ka Kangjeng Nabi nah nu matak dua karakter ieu teh digambarkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an digambar